menunjukkan penghambaan urang ka Gusti Allah teh sujud. Sok urang ayeuna sirah mangrupakeun pusat harga diri. Sirah. Sirah teh pangmulyana tina anggota badan teh sirah pangmulyana. Sok. Da keur tapi keur salat keur sujud teu aya nu disebut mulia. Dipanghalap dituna ke kana taneuh panghalapna. Justru kubujur ge eleh ieu mah. Nunjukkeun penghambaan urang ka Gusti Allah. Suci Allah Maha Besar, hikmat jamiah Nahdlatul Ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala musannifu hadzal kitab rahimahullah nafa'ana bi ulumihi wa nawwara qulubana bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Wasadi suha sareng ari nomor kagenepna tina 7 syarat sujud teh eta irtifa'u asa pilihi ngaluhurkeun kana handapna badan jalma nu salat. Naon handapna teh wahia azizatuhu nyaeta bobokongna si jalma nu salat. Dikaluhurkeun bobokongna, kaluhurkeun bibitna, kaluhurkeun bujurna, wa mahaulaha jeung sagugar gigirna. Ala alihi ngahandapkeun luhurna badan. Wahia aya luhurna teh rasuhu sirahna wa mankibahu jeung tak-tak duana. Jadi keur sujud mah sirah teh dihandap, bujur kaluhur. Matak cek baheula aya paribasa moal aya tak-tak ngaluhuran hulu aya nyata keur sujud kitu nya paribasa baheula mah kitu. Naon sababna nu melatar belakangnya sujud mata tempat salat disebut masjid harus tempat sujud padahal salat teh lain sujud wae nya aya nangtung aya ruku aya itidal aya tahiyat tapi disebutna masjid tempat sujud. Kunaon sabab sujud mangrupakeun gerakan paling utama dina salat menunjukkan penghambaan urang ka Gusti Allah teh sujud. Sok urang ayeuna keur arulin di jalan atau keur arameng di karang baheula di tepak ku batu teh tonggo urang plak misalkan. Paleun urang plak, kompitis urang plak, biasa-biasa we tapi lamun sirah dikeplak. Batur keplak sirah sopan teuing pasti gitu nya. Nah sabab sirah mangrupakeun pusat harga diri. Sirah teh pangmulyana tina anggota badan teh sirah pangmulyana. Sok da keur kaya kumaha wae oge. Ke sare nu tanggeuli teh sirah. Ya, mun bujur we tanggeuli kan dengklang teh badan. Ke sare pasti sirah tanggeulina. Sirah mangrupakeun faktor utama hapusan harga diri teh sirah. Sok lamun urang di capa sirah urang. Disuruh dikikir sirah urang, atuh teu sopan jelema lain. Misalkan maksudnya kaki kadang disebutna teh panghinana. Coba lamun ayeuna urang nyodorkeun ku tangan, jeung ku kaki. Pasal nyodor-nyodorkeun keneh. Tapi ku kaki mah teu sopan disebutna. Nya, sabab panghinana aya sirah mah pangmulyana disebutna ge. Tapi keur salat, keur sujud teu aya nu disebut mulia. Dipanghalap dituna ke kana taneuh panghalapna. Justru kubujur ge eleh ieu mah. Nunjukkeun penghambaan urang ka Gusti Allah. Lamun jalma bener-bener menghamba ka Gusti Allah, sujudna bakal benar. Sujud tunduk ke Allah, lebih ka derajat pangahanap-hanapna. Ieu teh taneuh dihalapna ieu taneuh keramik teh, dasar bumi. Urang sujud sirah nepi ka handap tah. Nya, bujur mah di luhur. Nandakeun bahwa urang teh teu daya teu upaya, teu aya kehormatan teh harga dina naon di hadapan Gusti Allah mah teu aya. Ya. Aya harapan jelema mah nya sirah teh pangmulyana. Da hormat dina sirah teh kieu sirah. Lamun tak kieu sok lamun kieu gitu. Ini paribasa aya tak moal urang hulu jawab urang aya. Nah, kita waktu keur salat kitu nya. Jadi kana keur salat teh sirah kana dihandap, bobokong bujur kaluhur. Ulah-ulah lempeng kawas anjing nagog nih. Pernah anjing nagog pernah nya? Tak kieu nya lempeng. Tah ulah-ulah rata kitu kudu kaluhur bujurna kaluhur.
kecuali lamun jalma salatna dina kapal cai. Kapal cai urang sujud. Ayeuna kabutak banting bisa goyang-goyang. Pas goyang pasnya di luhur, bujuk handap. Kumaha eta? Ya. Sementara walam yatamakan teu mampu ieu jalma teh hayang jejeg teh teu mah da kabutak banting ka ombak teh. Kumaha? Payu soli ala hali sok wae salat sabisana wae geuning. Ke sujud pas ombak ka gerung kitu silahna di luhur. Betul jadi handap. Baik di kota kitu badina di kapal kayak kitu ge. Sok salat wae laksanakeun sakumampuna ngan wa yu'iduha kana kudu kodoan. Geus tepi ka darat kudu kodoan salatna. Sabab naon? Sabab eta mah udurna udur anyar datang hadita. Lain udur ti lain udur ti bedituna gitu. Kecuali deui beda deui lamun jalma ngabogan panyakit anu teu mungkin sujud. Nah, teu mungkin sujud. Boga panyakit teu bisa sujud gitulah. Sujudna kudu sirah diangkat bujur di luhur. Teu bisa sabab aya panyakit. Kawas salat bari diuk. Salat bari ngagolek kan boro-boro budang sujud budang teh dan gitu teu bisa mangkarak we salat teh. Nah, sujudna berarti sesuai kemampuan manehna bayangan manehna. Eta mah la i'adata lahi teu kudu kodoan teh. Teu kodoan kitu mah. Sabab udurna ti meh salat geus aya udur. Anu tadi mah di kapal teh kabutang banting teh datang penyakitna harita anya datang. Nya kitu deui wakadanya kitu deui al-hubla ari istri anu hamil. Ida syaqqa alaya di mana-mana ripuh kabaheuna lamun salat kudu kitu sirah dihandap bujur ka luhur sementara keur hamil keur gede beuteung. Kumaha eta kan baru ripuh sujudna sok wae patu soli salat sakamampu manehna. Ya. Ya meureun nya sok ningali nu hamil aya salat ripuh ya ka sujud teh ya. Lain sujud kana tuhur adek wae ai patuanganna ninggang hamilna ageung mah geuning. Aya kan anu hamil teh alit teh aya nya tekat sujud alit. Aya anu ageung pisan geuning. Ageung. Dia ada kana ping-ping teh hese sujud teh bisa kan sok kemampuan we. Sakumaha bisa we gitu. Lain paksa kudu kitu ulah paksa kitu. Bahkan walatu idu teu kudu ngodoan. Nu hamil mah teu kudu ngodoan geus kitu we. Wakadanya kitu deui malaw tolaan puhu aya. Jalma lamun panjang irung. Kaos Petruk. Ah, si Petruk panjang irungna sujud nugang. Sia teh nugang. Sia teh sehingga jeung bujur teh kalah rata. Sabab dina kan pangamuna kawas tukah motor. Nugang gitu kumaha tah? Nya kitu deui eta ge teu kudu balik ka salat. Dan memang diciptakeun kitu manehna. Atawa dina tarang aya naon teh? Aya kutil misalkan panjang gede di dieu. Sehingga sujud teh ngeganjel lempeng nah teh naon teh eta. Nah memang geus eta mah yamna'u min wajil jabhati al-adi masalah teu bisa neundeun tarang dina sedinanan rata dina bumi. Aya kutil, aya irungna panjang atau bisul gedena kieu. Badag bisulna teh. Di dina kan lihat teh ngampeda heudak gede-gedena ganjel teh tapi teu bisa silakeun di sana bujur teu bisa di luhur. Kalah rata misalkan teh mah. Teu masalah. Eta mah da ngaranna aya udur nu ti memehna. Aya tadi mah nu salat dina kapal teh udurna anyar datang. Pakeur bener beus kudu kieu. Sira di anak bujur duhur, nah ke kapal butang banting kieu tah kapal lagi itu. Eta kudu kadoan deui salatna kitu. Ya. Atos. Nah. Wasabiuha sareng ai nomor katujuhna eta atuma ninatu tumanina pihi dina keur sujud. Ai pi sujudi tegasna keur sujud. Wa yustarotu sareng disyaratkeun aidon deui naon aya doa kudu nyimpen si jalma al ado al sab'ata kana anggota nu 7 nu pake sujud ya. Naon 7 teh kada? Hiji tarang, 2 tilu, 2 dampal tangan, 4 5, tur 2, genep 7, dampal ramo sampean 2 nana. Eta nu 7 kudu disimpen fi waqtin wahidin dina sawaktu. Tumain teh kitu, urang sujud. Berak sujud, tah kudu ningang tarang ningang adep, tangan ningang adep, tur 2 ningang adep, ramo sampean 2 ningang adep. Cicing ya tumain dengan dinya.
nya kudu ma'an kudu bareng atuh palau wadoa badoha sumaropahu wawadoal uhro lam yakti lamun sawareh disimpan sujud nu sawareh encan tuluy diangkat nempe-nempe nu sajen teu sah teu cukup sujudna kumaha contoh kieu udah sujud berak aya sampean ramo geus tincak tuluy geus tincak tuluy we tarang tep tangan encan nya teu tarang kieu tangan mah dieu keneh ke tarang dicekakeun eme tangan nah eta mah teu cukup itu mah sujudna gitu jeung bareng anu tujuh teh mungkin heureuy maksudna kaki tah galong leungeun sujud teh sujud tak sujud kieu mungkin dicengkatkeun tarang leungeun cek kieu tah handap eta teu cukup sujudna kitu ya eta nembe syarat sujud anu tujuh tinggal ke aya hiji insyaallah khotimatuna bagian ngebahas 7 anggota sujud. Mudah-mudahan sing aya manfaatna. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.